Sampurasun Bray Lujeng patepang deunya sareng simkuring Mang Awa tetap di channel. Tentuna porsi telembur teh bawa kelem enjoy ke kumaha baraya ya wargi-wargi sadayana mugia dararamangnya sarehat lah mana mah alhamdulillah ya tiasa patepang deui nya ngalangkungan channel anu nembean tinggal ieu channel atuh mangga di subscribe. Video ayeuna ye aya nu hoyong dibahas gitu nya anu aya bari dibahas naon cenah nu dibahas ieu ayeuna duka atuh pikir pokona mah tonton lah nya. Beraya wargi-wargi ya, dina kesenian Sunda terus pasti aya nu namina kawih antawisna kawih ya aya kawih anu disebut nate kawih buhun atau kawih heubeul pisan gitu nya. Saking heubeulna data-data teh nya margi panginten kapungkul mah data acan aya naonnya sebatna teh yalah sa ieu nawe gitu der meureunnan gitu aya sabubaraha pertarosan meureunnya eta ngobrol langsung atanapi di medsos oge sempet pernah gitu nya ke aya tah ke aya ieu na cuplikanana lah gitu. Kesenian Sunda teh saemut abdi bisa terang abdi nu sering ninggal gitu sering nanti identikna lamun utamana kawih buhun nya lagu-lagu buhun teh sok identik jeung mistik gitu tah mistik sanes misting cobi weh cek di YouTube gitu misalkan di YouTube-nya di pencarian klik lagu Bambung Hideung misalkan eta dinu klik Bambung Hideung eta biasanya nu paling seueur muncul yang paling banyak muncul ketika ngeklik Bambung Hideung biasanya di tukang teh pasti kesurupan atau naon lah gitu tah eta gitu. Jadi intinya lagu-lagu buhun ieu gampangna nyaeta model lagu Bambung Hideung gitu. Nah cenah buat itu nah eta abdi teh hoyong mah sharing gitu ya abdi terang gitu maksudnya kunaonnya begitu gitu makanya keterusan eta muncul teh karena abdi nyari lagi nya ngaraoskeun lah gitu ngaraoskeun ngalaman gitu nalika abdi ngupingkeun kitunya ngupingkeun pada kawih buhun model Bambung Hideung Wang Siliwangi Banggaduh naon lain-lain gitu kadang sok di mimitian teh mun begitu ngadangu teh kadang merinding heula atawa muringkak gitu muringkak aditu-dituna teh jo muringkak kadang sok nyeredet kana hate ngageut nasa gitu sok mugia aya nu tiasa ngwaler lah mangga para ngomong seniman khususna anu memang umumna gitu nya sok diantos lah di komentar gitu sharingna gitu. Jadi fakta atau mitos bahwa ketika mendengarkan lagu-lagu buhun itu seringnya itu banyakkan orang yaitu ada yang sedih,
ada yang merinding, bahkan ada yang sampai kasurupan gitu. Nah, mangga di atas pisannya serina minimal terang lah gitu. Ya, mangga di atas. Atur nuhun pisan kanu parantos nonton video, anu tos nonton video-video nu sateuacan oge. Ulah hilap pokona di subscribe, like, komentar oge, sebarkeun ya gitu kan. Ini mah hanya mengekspresikan saya ini adanya channel ini hanya untuk mengekspresikan saya dalam hal ini pun itu adalah memulainya kesenian dan kebudayaan, seperti yang kemarin sudah saya bilang, supaya jangan sampai kesenian ini itu kali lidik, maka kesenian dengan gitu ya lah. Terus lahnya ada subscribe, like, komen.